Assalamualaikum, kumaha damang baraya. Wah, video ieu ya. Video perdana ya, saya bikin video perdana pakai maskernya baraya, masker pemerintah miwarang panginten kedah ngangge masker pami kaluar ti bumi. Coronana tos parah pisan. Tah. Ieu pepeujeuh ka barudak sakola nya. Pan maraneh teh titah libur teh lain titah ulin. Titah diajar di imah. Lamun misalkan maraneh libur teh sakola tapi anger ulin keluar ngider atuh sarua wae sarojeng bohong mending keneh sakola. Maraneh teh ditah libur cicing di imah diajar di imah. Pan lieur lamun misalkan titah libur cicing di imah atoh maraneh mah da sakola wae ge hese diajar komo di imah sigana teh. Asa henteu kumaha nya henteu ka pantau gitu ku guru teh nya. Entong kitu. Di imah cicing ditah cicing di imah cicing libur sakola henteu. Tapi kudu diajar komunikasi jeung guru kudu tetep kumaha carana minta bimbingan ka guru da ieu pan geus kabayang lah. Norma sakolana we kitu we tepung sakolana teh diajar mung ditah nulis hese tah ngajawab teu bisa komo lamun geus kieu wah parah. Aya hiji loba gitu murid teh teuing ka mana murid teh ngaWA eueuh titah asup ka grup eueuh we leungit teuing ka mana tugasna teuing ka mana lieur barudak teh nya. Pan titah itu titah cicing di imah tapi diajar lain ulin maneh teh kumaha nya. Omat ye ka barudak ieu cicing di imah teh maneh teh diajar tah cicing di imah teh lain tah ngider katu atoh maneh mah teh sakola teh nya. Kade omat ayeuna kan cek pemerintah cuci tangan cing sering cuci tangan teh bakterina cenah bisa ieu tina leungeun tah jadi cuci tangan teh kudu sering. Pan di jalan ge loba ge nya disadiakeun sabun jeung ember cai kumaha dirinya keur mah jarang pan biasana nya sok da gratis sabunna aya caina aya sok leungeun kumaha teu social distancing teh naon atuh sosial teh bersosialisasi distancing jarak ayeuna mah kudu aya jarak cenah sosialisasi teh minimal 1 meter. Jadi yang nya antisipasi lah bisi maneh misalkan aya nu ngomong rada banjir rada hujan tah kade 1 meter mah kudu rada jauh cari aman we teu naon. Da batur oge paham henteu ngerasa dihina tah bari sepelekeun teu. Tiap jelema pasti paham memang kaayana keur kieu mah memang kitu walaupun memang karasana mah asa anehnya asa beda tapi da kumaha teu naon da emang kudu kitu. Terus tong kaluar imah cenah tah kitu kan nya sakola diliburkeun kuliah diliburkeun terus kantor-kantor diliburkeun anu misalkan bisa ngagawean di imah ngagawean tong datang ka kantor piomongeun di imah digaweanana nya eta kade ieu mudah-mudahan ulah si corona teh ya sing geura balik leungit. Ieu urang sagedeung deui ieu deuk puasa ieu 20 poe deui urang deuk puasa ieu. Duh kumaha lamun puasa kudu kieu statusnya coba. Taraweh mah bisa babarengan weureunan. Moal aya ngabuburit wah riweuh. Nya urang ngadoa we ana mah sakabeh-kabeh. Urang ngadoa mudah-mudahan isi corona teh sing gara-gara ini segera balik gitu nya geus lah. Urang cokot hikmah we ayeuna mah ieu teh teguran urang nya ti Gusti Nu Maha Suci bahwa urang teh jelema teu bisa nanaon teu wasa teu daya upaya eueuh jelema mah. Pan jelema teh geus aya rencana kitu rencana kieu piduiteun sagala rupa bisnis wah pabeulit we. Geus kieu mah geus hese. Buyar kabehnya tah itu beureunan. Nya urang cokot hikmahna we lah ayeuna mah. Jadi urang teh loba teuing ngagulung dunya ieu teh. Nepikeun ka poho ka akhirat gitu. Jadi urang-urangnan ieu teh ditegur lah dengan saeutik ditegurna mah da ku benda anu teu kaciri leutik bendana mah ngan geuningan waduh salam dunya gempar salam dunya ieu riweuh negara-negara nu wah geus riweuh kabeh ge makanya lah ayeuna mah urang introspeksi diri we masing-masing ieu teh urang teh ngagulung teuing dunia ieu teh terlalu melupakan agama lah intina mah nya urang babarengan we
urang memperbaiki diri, memperbaiki iman gitunya, urang ngareketkeun deui urang teh ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu jadi hikmah, jadi tolak apanya, jadi awalan gitu urang teh tobat deui. Mudah-mudahan kitunya, mudah-mudahan si corona tetep bisa eueuh balik lah musnah gitulah nya, urang bisa normal di sakola normal deui, nu daragang normal di karunya nu daragang aduh karunya perekonomian pannya aduh kumaha mun kita cicing di imah tapi urang tetep kudu gawe da dapur mah tetep kudu ngebul nya eta kan diomongan di wae nya geus mudah-mudahan lah si corona teh urang mana atuh nya si corona teh geus urang teh balik we geus cukup urang normal deui, urang ngadoa we nya masing-masing urang ngadoa supaya Allah Subhanahu wa taala buru-buru ieu non ngamusnahkeun nu ngaranna virus-virus jahat termasuk si corona ieu nya kitunya amin nya, kitunya berayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.